Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wilujeng sonten sadayana, tepang deui sareng simkuring pun Tia Anisa Zahwa dina Warta TV Sud. Warga panyingkiran kota Tasikmalaya dijamret kedua jalmi di payun kos-kosan anu karekam CCTV. Salah sahiji warga panyingkiran anu nembe we kuliah dijamret kedua jalmi anu teu dikenal. Ia bi parantos di tempat kejadian pembegalan warga kampung panyingkiran. Abi ieu ti media bade naroskeun kejadian pembegalan anu kamari. Oh, kalau dasar kamar teh abi nu jadi di bumi. Tah terus aya itu naon teh? Si teteh ngalangkung bade ka bumina. Tah apek teh ngagorowok si tetehna teh nyungkeun tulung, abi teh kaluar we, apek teh si tetehna terus dibegal gitu. Tehna kumaha ayeuna aya kaicalan wae? Teu naon, cuma anu ical teh dompet sareng kartu-kartu, sareng HP. Alhamdulillah tetehna mah teu naon kitu. Kejadian eta untungna karekam CCTV warga. Abi teh kamari teh nuju papa bade pisan euih ka bumi bade nyandak kunci dina tas teh kokorotak ieu dina tasna teh nyandak kunci. Abi teh teu terang aya motor liren di dieu di payunan bumi. Abi teh nuju nyandak kunci, nah si anu motor liren teh nyandak kantong abi ngabetot. Ngawalan sasi saum, pangaos kabutuhan pokok naik drastis. Warga Cisalak pararotes. Dumasar pantauan Tasikmalaya di Pasar Pancasila Sabtu beurang, sakurang-kurangna aya 5 kabutuh dasar anu ngalaman kanaikan harga. Salah sahijina nyaeta cabe rawit anu naik jadi 20.000 per kilo. Naikna harga sembako teh mindeng jadi pasoalan anu kudu diantisipasi sacan lebaran keagamaan. Salah sahijina nyaeta bulan suci Ramadan tahun 2023. Naikna harga ieu bisa lumangsung antara sejen alatan ngaronjatna harga komoditas pamenta di masyarakat. Punten ibu abi di media bade narosa kawitan sasi saum ya. Pasti harga kebutuhan pokok teh naik. Tah kumaha sih ibu-ibu ngahadapina? Buku abi gelieur sami enggak bararingung nararaek harga beas endog Gitu we harga anu sok di pasar-pasar sok di pasar ku arurang naik sadayana ieu mah. Tenun ibu-ibu wilujeng nu naikeun ibadah puasa. Mohon